karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Aya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang persis. Perancis jasa. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, atuh naon kos nu bener teh urang mah kos. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi bapang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuan Syah langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholat langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bukan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta 2 pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir
Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanna mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Teu kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoa ieu. Guys, pejakeun gadawa we. Dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab siapa sih ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtin nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan. Alhamdulillah sakelang setelah diberenya sabar-sabaran nama anakna ngan da balik we ka imah. Langsung balik ka imah nyana biasa sesonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah. Teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin. Bunga luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jana ge bunga alhamdulillah cakna bu paharajas ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kemanjuran Tuhan Syekh tetap encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cekna datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus tah lain doa Tuhan Syekh langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadaenge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh 7 mah maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ya leng-leng emang tas di mana ceukna tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha
dek di bejaan ku salakina atunya nana ge karak cager asa namun di bejaan pinsan beneran modal mah ieu teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cek anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon ya salakina langsung mamawaliong ti neng ieu jimat ti tuan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan saya bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan saya tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan saya pamenta ku pohara sia tuan saya langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jaga mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarek dirinya nyana percaya kada keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pan pohara jasa ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari tah maksud kitu mah teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan sete Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ banget lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah
lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuarinya mawa kitab. Aduh emang bawa kitab? Iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja juga. Waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teka rasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teka rasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik teka rasa tak urang boga pamajikan nurut ka urang buah karomah buah eta mah parah kan tetangga urang mapan bo dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang. Aduh tapi sorga yang loba jasa Masya Allah karomah teka rasa tak karomah teh kos gitu. Nah ya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya tarikah di dunia bagus puguh di Irak kemudian atuh aing mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara gas lain lalagaga tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki raha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah di tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa timimihna kene tibekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu
tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngala wudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui gitu. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah. Cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ke Baghdad jauh jasa. Lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas ke pengajian. Begitu ke pengajian nyana datang mau bakiak disambut ku Tuan Syekh. Dia teh cenah bakiak nu kula kadir. Patu jamaah ribuan garita kaget. KKI datang-datang aya awewe tur mau bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan sementak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsa. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak. Dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu, sia aya orkes, sia ulah sok nongkrong we goblok sia. Wah, haram sia. Mah jeung ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes. Tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Jo, di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidua. Hese dawat ilah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah karomahna nu pohara jasa. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabbi ikaromahna pohara jasa. Ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka udang tias si anakna
langsung cerik datang ke tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunana 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah waung teu henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Paraja saya tuh. Ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates ka neraka gajian Tuhan saya. Tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh teu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka ger ge alhamdulillah rabbil alamin. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah nyana tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nanggus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti klebuk peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya tuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh ieu nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maot di laut hayu hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu
balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deh tuan sok halalaga abdi atuh akhirnya kaya ayah itu tuh iki mau pan bawa abdi lah itu bisa tuh itu akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah akhirnya segera balik ulah tuh halalaga ya hati lu ya mah setelah gara-gara itu gara balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebeja ka tuan saya kuba ayah geus aya mah segera balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti sih masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah itu dibukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna kan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jong kene enti tak kuki uci cenah aing gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batu urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa karomah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tak naon malaikat di alam itu lain aduh harapan kos kieu selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan dia kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti eta gaib-gaib blon mah
nah ieu masuk ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal ka harti ku urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan ka harti teh ku sia ka harti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat sih kos kieu masih salat sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana nah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeus diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuan Sabdu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuan Syekh iraha tadi magrib ye di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui ka nu ngoran deui ka nu kolot ya cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeunna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu ndak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril tuh lain kita tadi bebeja wah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunnan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadeu oh tuh weuh mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu hari Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah diatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah aya ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkan seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kedua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu
jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaida doa kos kitu ya. Atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat. Kan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah. Allah na tetep make syariat ngadamel bumi langit pan ieu teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa ka Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majlis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek na hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waeun jutaan lauk taba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birak lauk geus sebab teu diganggu ku urang mah ikut Tuhan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapi tah deuk embe tah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuh nanaonan Tuan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceriknya cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula bawa balik na jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate
katarak tawadu percaya jasa bahwa di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau nguski atuh ulah kitu cek mau ulah hajuk wari mau bangun buringas kitu ulah paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dautak pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deung nyangkrem pemajikan segera atuh siap maung meureun dia aduh ya Allah ya Rabbi aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ya Bang Haji letak di pending ya masalah ya Bang letak di roti ayah kepastian naona Ina urusan Torab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusak nate lain sukuna sakadar ping-pingna taeta syarat bayar diat dalat tablugopi diatana salat tablugo diatanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubu ieu mah du cantang tuh na ieu mah ike kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun taya kekurangan kubiro akrabun aksini lalindimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar misali liwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus sadina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.